huruf nagunah teh aya dua nyaeta mim sareng nun anu ditasdidan panjang nagunah teh dua harkat berarti ditahan heula summa teu kenging summa tapi tahan heula summa sabab gunah anu direken alias gunah anu dianggap gunah teh lamun panjangna dua harkat sareng qaidahna wa gunna mimang summa nunan suddida wasammi kulla harfa kana mim nun anu ditasdidan kudu ngaharuskeun gunnah di ngaranan gunnah teh nyaeta sora anu harus nyedekana irung abus summa tawalla lam ditasdidana mina musaddad ari musaddad teh hartosna huruf anu ditasdidan macana kudu dibangetkeun maksud dibangetkeun teh kumaha ngangge tanaga naon maksud ngangge tanaga teh sing aya perbedaan antara ditasdidan sareng henteu ditasdidan tawalla lamun teu ditasdidan tawalla tah eta teh dibangetkeun ngaranna teh musaddad hurufna aya 20 tegas nama huruf hijaiyah anu 28 dicandak duanya eta mim sareng nun sareng qaidahna musaddad ari anu dingaranan musaddadna kudu dibangetkeun dina macana hurufna teh aya 20 genep salian mim sareng nun masing tetep tawallaitum lai ia disukunkeun bari samemehna dipatahkeun maka ia teh statusna janten harap lin naon ari lin teh leuleus naon maksad leuleus teh teu aya kahesean kana letah nalika dibacana tawallai ari harap lin teh sadayana aya dua nyaeta iya sareng wau anu disukunkeun bari samemehna dipatahkeun ngan terkadang harap lin lamun diwaqofkeun sok jadi mad lin dengan syarat sabada harap lina aya sahuruf bari dibarisan di dieu sabada harap lin sabaraha huruf 2 huruf atuh di dieu masanajan diwaqofkeun moal jadi mad lin ngasareng qaidahna wallainu min hal ya wawun sakana inin fitahun qabla kulli amkana wasadayana wau iya lamun jabar numaehna summa tawallaitum mim paeh mayunan mim deui namina
idgham mislen sogir. Naon ari idgham teh? Asup. Naon ari mislen teh? Mislen teh naon? Sami sami makhraj, sami sifat. Teges nama sami huruf. Nah, naon ari sogir teh? Leutik. Sogir teh leutik. Teges nama saeutik pagaweanana. Atuh pangna disebut idgham pedah asup. Naon nu asup teh? Mim paeh kana mim hiruk, mim kahiji kana mim anu kadua. Jadi sorak mim nu ka kuping teh mim nu ka sabaraha? Nu kadua. Da mim nu kahiji mah diasupkeun kana anu kadua. Pangna disebat mislen pedah sami makhraj, sami sifat. Tegesna mah sami hurufna. Nu kahiji mim, nu kadua oge mim. Berarti sami. Ari pangna disebat sogir pedah huruf nu kahijina disukunkeun. Pangna disebat sogir pedah huruf nu kahijina disukunkeun. Sareng heula qaidah sogir. Bil mutajanisaini summa insakan awalu kullin fasogiro samian mutajanisen etanu lamun paeh nu awal sogir ngaranna. Mana nu jadi qaidah? Eta lamun paeh nu awal sogir ngaranna. Maksudna mah di mana-mana aya dua huruf tuluy paeh nu awal tegesna mah disukunkeun huruf nu kahijina maka ngaranna teh sogir. Atuh pangna disebat sogir teh pedah huruf nu kahijina disukunkeun. Ieu idgham mislen sogir kalebet kana hukuman mim paeh nomor ka sabaraha? Nomor ka dua. Sabab hukuman mim paeh aya sabaraha? Aya 3. Hiji ikhfa safawi, 2 idgham mislen sogir, nomor katilu izhar safawi. Idgham mislen sogir hurufna sabaraha hiji? Sabaraha hiji? Hiji nyaeta mim. Pan di dieu ge mayunan mim berarti hurufna teh naon? Mim nya sengajak bubar ieu mah. Sareng qaidahna idgham mislen sogir. Wasani idghamun bimisliha ata wasammi idghaman sogiron ya fata. Kaduana melempem. Kaduana idgham lamun pula sasa lamun kaharepna mim deui mislen sogir katelah